Perkawis anu nuju viral masalah MBG nyata teh. Mungkin aya sebagian anu menjadi korban. Mungkin eta ku akibat kesalahan-kesalahan anu dilakukan ku sebagian pihak. Nyari pikeun pribados mah eta teh MBG ngarupakeun suatu program anu bagus anu sae, cuman lamun ditingali kana sikon nu keur berkembang ayeuna perkawis nu karacunan atanapi segala macam kajantenan. Ya mudah-mudahan ke depan nama leuwih sae deui, leuwih diperhatoskeun deui ku pihak-pihak anu berkaitan dengan masalah pergijian atanapi sagala rupana. Mungkin pribados mah inisiatif wungkul kahoyong malah perkawis MBG mun tiasa mah dialihkeun kana masalah-masalah anu berupa pendidikan. Jadi pendidikan di urang sabisa mungkin kedah digratiskeun hartosna, baik eta pendaftaran atanapi sagala rupa anu berkaitan dengan pendidikan nyata kitu teh hoyong digratiskeun. Ari kana masalah makanan mah insyaallah da ku zaman ayeuna mah jelema-jelema mah insyaallah lah pada taruang. Tapi masalah pendidikan kan seueur jalmi atanapi murang kalih anu teu sekolah ku akibat naon nyata ku akibat teu ngagaduhan kange ngabiayaanana pendidikan teh. Kitu. Jadi ulah sampai di sakola teh aya nu namina pendaftaran atanapi uang bangunan. Teras LKS, teras kunaon daftar ulang atanapi perpisahan anu sakenten kitena bakal ngabebankeun biaya kana orang tua. Soalna naon? Masih seueur masih loba keneh di urang yayasan pendidikan anu ngabebankeun orang tuana sehingga orang tuana itu sendiri jadi merasa keberatan ku ayana nya kitu teh. Sagala naon oge di duitkeun gitu. Anu saterang abdi mah jadi kieu. Jadi baik masalah naon uang bangunan, teras daftar ulang sekolah eta teh diatasnamakan dengan infak aya nama jadi semacam LKS jadi modum. Jadi modum itu sendiri dietakeun ku infak ku sebagian bagian oknum guru anu mungkinlah teh kitu teh jadi neangan acis mungkin. Jadi kahoyong baik pemerintahan pusat atanapi pemerintahan daerah MBG teh sok dialihkeun kana masalah nu kalitu. Supados naon? Jadi ketika urang ningali kana sikon anu ayeuna perkawis MBG nyalah keur ngantisipasina mah kitu teh. Kalau mungkin emang eta teu tiasa MBG dialihkeun kana masalah pendidikan, kumaha lamun MBG itu berupa mentahan hartosna jadi murang kalih siswa atanapi saha wae atanapi balita dipasihan ku berupa mentahan semacam susu kan ada sasetna.
atanapi apel, anggur, kue, jadi nu berupa mentahan jadi gitu. Jadi lamun misalkan makanan nu berupa matang otomatis eta sok sieun nimbulkeun anu atos soalna geuningan saur para medis nu kala itu teh mah. Jadi boga jangka waktu eta mah. Tapi ketika mentah mah insyaallah mungkin setidaknya bakal mengurangi bahkan meniadakan naon semacam keracunan gitu. Soalnya mentahan lebih lama lagi, lebih lila waktuna gitu. Sok mentahan cuman anu mengandung bergizi gitu teh. Insyaallah lamun misalkan urang dialihkeun kana masalah gitu naon korban teh bakalan teu aya gitu. Tipados mun sakitu wae mugia janten perhatosan kana sadayana